Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul bingung teu bisa mayar Bang Emok. Hah? Geuningan nepi ka bingung Ki? Loba anu kitu Ki, teu saeutik jelema anu kitu Ki Kampak pernah papanggih jeung anu bingung mayar Bang Emok. Nepikeun ka manehna teh ngahuleng we ngajubleg. Apa teh jubleg? Tempat nutuan pare baheula, cicing. Cicing we kos jubleg. Kunaon cing teh Bu? Nuju keur baringung Ki cenah. Bingung kunaon Bu? Ieu mah di sawah di ditu, keur Ki Kampak di kebon. Bingung uing teh teu bisa nyetoran Bang Emok Ki. Sabaraha deui emang? 5 bulan deui Ki. Ai salaki digawe teu digawe Ki. Emang teu cukup? Teu cukup Ki. Teu cukup. Nyanek cukup kumaha Ki? Gaji 3,5 juta, hutang TV setoraneun, HP setoraneun, lomari setoraneun. Loba teuing ayeuna Bang Emok ongkoh. Aduh, pusing pusing pusing. Tah eta nu disebutkeun tamiang melit kanobitis, mimitina ngeunah ujung-ujungna melit. Melitna kumaha Ki? Nyaeta 7 bulan deui teh kan lila keneh ayeuna unggal minggu kudu nyetoran. Ai aya mah syukurnya lamun keur eueuh naon coba ge? Kan bingung akhirna naon ngajubleg. Cicing hanapeun tangkal sentul lain naon-naon aya pihak katilu setan asup ka sarumahan. Ujung-ujungna naon langling linglung burung maka dituna teh. Tah ulah sampai nepikeun ka kitu.